Masa nggak bisa mau. Cuk, pasti mana? Ya biasa iya. Kan tinggal di tos peseran ieu abi. Ya. Oke. Kalau ngombul itu nanti. Oh, nya. Nya tuh ya tinggal ieu mah rutinitas mingguan ya. Nya minggu enak beli nu ieu. Ke minggu depan beli deui. Kabelin teu. Oke. Ini katanya. Iya. Oh, atuh lah. Bete kakara kanu di tangan nungkul, cano di bumina. Yeuh, ajang-ajangnya matak namun hayang kapesen nu kararieu yeuh. Gawe sia teh ulah dari uk wae, bari nage waya kieu di uk wae. Anak muda mah gawe ka kota ka ditu. Agi deh. Haji, Oding. Anja kalau kau ini tanya. Anjing. Ya heueuh atuh sia mah. Si Ece eta hayang ditanya. Puguh si Ece eta mah hebring. Heeh, Ding. Ya heueuh atuh. Anja ka aing nanya. Mantak aing teh hayang nanya ge. Buset asli Ece. Ece. Yeuh, Tadi ye. Ieu setoran. Dulu poe. Ete bayar amat coba pula kau. yeuh. Engke deui bayarna can aya nama. Ah. Mana pula ini si Ece jeung Ece we. Bulukeun. Can ayang kewae engke. Ewe. Pokoknya kudu bayar jadi obat poe. Jeung poe ayeuna. Bulu. Atunya kumaha da can aya uang lagi. Untung lo bale Ece. Bulukeun. Ieu mas we rebel. Ieu mah imitasi palsu. Bang palsu ini mah kewae atuh bayarna. Mayar hayang deui sisan. Apa palsu ya? Ding, ojo mah Rutinitas mingguan biasa. Kumaha Ding? beli emas. Oh jadi si Ece ieu teh pamer. Sama dulu bae masa. Lomba cenah. Aing bete ieu imitasi. Imitasi yuk. Macam apa pula aku Ece. Bayar ka bang emo oge ka abang. Ieu haran Ece. Ieu poe teh bayar. Bang nanti lagi aja kesininya ya aku mah. Nanti. Rutinitas mingguan lagi kiciaran dah. Gandeng lo anak muda kali itu lah beri nagi Siaran mau dah. urusan kolot ka ditu. Bulukeun. Oke, abang. Lo baharan Ece. Teh cara ngiem nak. Bulukeun bang. Aku Kayak ngiem. 5.000. Macam apa bula ini bayar 5.000. Nanti besok kesini lagi ya. Awas, lamun isuk teh mayar. Ku abang ieu dijabel mata. Heeh. Kakurabi dasaran ternyata edannya. Cak. Rutinitas mingguan. Anjing. Toong ulah. Teu toong lebar. Aduh. Tapi doraka euy. Toong ulah. Tapi anjing mah aya deui teh. Kesempatan kita. Toong ulah nya. Ulah. Anjing ulah. Hah? Tapi ya kira deui jarang-jarang aing. Ya. Demi Yung tolong aing kan? Nah kumaha euy. Nah tadi teh nu asup teh awewe. Nah ieu dituang. Ayo dituang. Jalu si kunyuk. Ajig ding. Ih, moal deui aing noong. Lain buru atuh naik. Aing pausan. Napan abal naik ku sia kunyuk. Aing mah tuh siapa sih gilon memal ieu tuh. Sia pan sok aing dicekelan. Sok buru. Buru mah heset teuing. Aing salih jangkung paur. Iya. Gantian atuh kunyuk kebalna deh. Atuh aing duit. Sok bawa. Masih mau sok dicekelan ku aing. Ieu salih. Paur sal, deuleuk jangkung kitu. Buru kunyuk. Sok naik. Sok. Terus naik buru. Sah, cekelan sah. Buru ieu, aing mau tiguling ieu. Balik cekelana, cing pageuh. Heeh, sok buri aduh, si Amni ripuh pisan atuh sok. Bener tapi sah. Cekelan ieu. Heeh, sok buru aduh. Ai sia. Cekelan sah. Sok. Sah, bisa. Bisa. Jadi ieu. Aduh. Jadi salih aduh. Naon? Jadi ieu tiguling aing sal. Jangan pati tadi jadi dia teh.
Si anak kunyuk dan cek lancai gini aja. Kelana sia. Kita cek lancai mungkin tarajena aduh aing. Aduh. Udang atau ngalidur ya? Ngalidur mah Aduh nyeri. Caya cek tarajena kunyuk ya aing diguling. Ya, pancet atas HS. SBT maghrib bari lagi ST. Pamali. Hareup naon HS ya magrib aluk mah tuh. Heeh. Di pagar gitu. Magrib. Tuh jam berapa tuh? Tuh. 18. Si anak kunyuk. Sal, kenaon? Kang Usep, kunaon dia tuh? Oh, can menang. Udah, mana mah bolong kosong di useup nyawa tuh. Mau mungkin menang. Nonong. Hah? Kang Usep cicing rak lah, tong ibu teuing. Nyawa sih dibedakeun Sal. Tereh. Ini apa? Aya lauknya eueuna. Ini kan dibedakeun eta solusina Sal. Ganeng ngelatih ngomong lah. Udat ngomong we, nyambung iya. Henteu Sal, urang mah teu mau udud. Aya ngoh we sugan we di mana aya. Isi mantap ka ditu tuh. Ulah di dieu duh. Wah, riot aing. Cih, naon paisa maneh kakak ngurikeun kehidupan urang. Naon jadi kahirupan? Ngan urusana aing dudak ku ya. Hirup-hirup aing sih teh. Jangan milu pusing dong. Uduk juga nyantai. Naon jadi kena duda segala tuh. Ih, aing. Ya, paisa, maneh mah ulah hayang pipiluan masalah urang. Maneh mah leutik keneh. Uruskeun awak sorangan sia teh. Ing. Geus ka ditu tuh mantok lah. Sal. Aduh. Ya, anak aing kabeh oge di Paraban. Kumaha lamun aya batur sia teh. Fitnah anjing dudukun mah heueuh ku aya teh di Paraban sia teh ku ya. Naon jadi kena anak segala. Anjing. Paisa. Lurus tuh anjing. Gila anjing mau sia mah anjing ah. Naon budak? Anjing kakak dihina aing kunyuk. Dasar sia budak rada gelo. Tah, amin Sal. Kitu aluk mah doakeun ame teh aing menang deui. Hah. Pas balik ah. Habis nyalon, besok mau kemana lagi ya? Tas baru udah beli. Mana, Cek? Biasa aku mau belanja ke sana. Kalian tahu nggak? Aku udah beli tas baru loh. Terus hari ini juga aku udah beli apa? Kalian tahu nggak? Oh, barunya Cenya. Iya dong. Aduh. Ya aku juga baru. Apa ini mah? Nggak level itu mah. Udahlah kalian mah nggak bakalan beli dah. Bye. Jangan pinjam uang, oke? Mau bi bakal ditatanya tuh. Itu kata apa emang sasi ya teteh pedang nih asal orang game gitu. Kita mah gitu hebring. Hebring? Ih, Orang kaya baru eta mah. Gitu. Sama jalan kaya tuh teh. Ay, udah melihat seorang game gitu pedang anggul gitunya. Ih, kita mah gede. Ih. Cak. Nah, karena netek mau nih teh motornya. Ngarinjem duitnya. Lain cu. Ye bebengetan kalian mah jika nanti hararese mayar moal pangmerekeun duit moal. Ek 1000 perak yang mau diinjemkeun sorry moal. Macam mah teu beuki ngambul gitu sah. Dasar. Iya murah tah. Duit tah. Oh, 100 ya. Bentar aku cek dulu yang gepokan. Oh, masih ada aman. Semua ayah cemin cereng. Ih, Iya dong, ini yang gepokan di sini. Mana sini? ya Bang. Baik. Oh. Anjir, harga diri ieu di Puragun. Awas bae, teh bebengetan jelema eta ku urang mun minjem duit. Moal sampai ka ceurik geuting ge moal dibere ku urang mah.